Gula batu dicampur es. Assalamualaikum para guys. Poe aya nama dewek dek healing ya. Healing ka daerah Lembang. Kebenaran ieu jeung Kang Rusdi. Pokokna mah poe nama bebaskeun lah. Naon atuh dibebaskeun teh? Eta nu di penjara. Oh. Pikiran atuh coy. Oh, gulung ka ieu mah mending orang healing nama healing ya, healing. Ieu karek nepi mana teh? Jago. Cijago. we. Bensin aja mamanya sih ya. Ah, Bepom kalewat atuh kana tukang. Iya, ada. Belah kanan. Ya Gus Basi sareta. Kalau kita beda bagaimana tuh? Asisten tidak. Bayu. Ayo klik it. Alhamdulillah. Coy sampai coy. Gus, tikus. Dugi. Cerotkeun lah. Pono gaskeun ini. Bang Penny keur diskusi jeung Pancip. Ieu kumaha cenah bi teh? Maksudna kumaha? Parkir di dieu. Hah? Di lamit teh, tekengeng. Jadi urang alihkeun ka ditu. Oh. Jadi nurunkeun kendang. Ieu kumaha geus ieu? Ayo Pak Hajat ya dong. Deden. Kekopeah segala. Pak Hajat aja. Mudah-mudahan minum biar seger. Wih, makasih, thank you ya. Berkah selalu. Ayo ya. Ayo. Pak. Hey. Saya sehat. Istirahatlah jadi adzan duhur. Nanti setelah adzan duhur mungkin ada perform dari Kang Rusdi Oyan. Di tengah. Atas ya? Gitu ya? Itu di pusat. Di pusat mah gitu hukum. Ya di orang ya.
Marlina coy, ada yang bawain lagu Marlina di sini. Asa jadi buah hajat ya, buah hajat. Ya, misalnya dipegang dirangkul. Ini dua. Iya. Pak Ketahui saya tahu tekanannya. Jadi di YouTube baik. Terusan sembari dina waktu kapungkan sama para saksi kapungkan ngagama disebut pantai klip anu dapatkan karena channel terus di Oyat terusan biasa di Pilari kena ya serius kan kadang ada yang itu bisa kadang begitu kurang ngerti di Pilari oleh di channel terus di Oyat kayak nama kemarin audio jadi saya boleh mengkosi jadi tengah ngolahkan jadi nganggo kopea. Salah satunya lagu anu digarap waktu cerita di atas ayat tetep sojak lewat. Oke, ya mah lagu jengkeun, nah tuan paman anu masumping, aduh paling dia pak, paling dia. Iya, biasa lah, sebenarnya mah ini kudu ngatur nuki sebenarnya mah. Biasa tuh api di itu mah, pilihan lah. Raya Cisojawa Nuril masih antara umat Dinasawa Selapane Kagambar di anjuna Tuhan datang empongan gete hati ayat kamar luas tinggi sedikit dina gete hati lupaku hidup kamu nu antara datang empongan nak dimana kira kurang air pamrok ekun asli saja nak jadi
kena rek jawer. Oh, dah, dia mau ingat minta duit lagi. Ayah kita Pak Haji. Dinasa ayat cisoja nulembar masihan rarai sinatoa selak panude upagi hidup kabumen nu ante datang embongan Berayu tepi-tepi di sorean terus visum cinta di teman-teman itu yang bisa. Dina amparana sajadah api sebujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati Dina amparana sajadah api sujud pasrah diri nula mokot kudosa nyanakeun sadaya daya aya deui palumpatan aya deui pamuntangan mun Allah pangeran abdi pangeran anu sajati duh ada orang juga ada nyawa duh kalah kacai sudah ada nyawa baru kesampun bacamat juga ada nyawa Dina amparana sajadah api sebujud pasrah
ku dosa nyatakeun sadaya daya saya deui panglumpatan saya deui pamuntanganmu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati saya deui panglumpatan saya deui pamuntangan semu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Iya, baik capeknya 12 lagu kan ya, 12 lagu kumai akal 45 gitu. Aduh, ada di pas. Luar biasa. Belum dihati dulu. Mantap. Aduh, ada jam supi. Tong hilap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Telepon deui wae. Naon Dedek? Naon? Kumaha nya? Oh, sok lah antosan. Kedap. Antosan. Antosan. Kacita tah nyimpang ka Samsat. Artinya Tah, gitu we di pusat badak ya. Waduh.